kos. Eneng hana dikumakan iku maneh. Neng hana berat. Heeh. Teu kumaha kos si mah berat. Emang kunaon? Moal mungkin kos. Ya, moal mungkin anjir Rana nanyakeun imah jalu. Lamun tadina eueuh nanaon. Kamari neng hana nanyakeun imah maneh ka aing. Salah eta berat. Pan ari urang Sunda mah dengan berat sok resep heureuy lain ge urang Sunda atuh ari tare heureuy mah. Mata kitu aya neng hana kosim di heureuyan. Urang Sunda resep heureuy. Tapi henteu kitu konsepna. Teu kitu konsepna kos. Maksudna urang Sunda resep heureuy teh. Sia mah hareuna ka Rana hungkul terus ieu mah. Ya lamun heueuh anjir resep heureuy jiga kitu. Nini ge heureuyan atuh kumaneh. Teh. Kan karana we hayong si ieu mah. Atuh kos please atuh kos pan geus boga pamajikan sia teh. Diomongeun maneh mah. Ya nanaon anjing jatah aing mah kebagean meureunnan hayeung itu si ieu Rana di beureuyan teh. Aya wae ya anjir supaweureu. Lain ai Mang Aceng ayeuna kesibukan naon Mang? Usaha? Minangka nama CS. Mang Aceng teh melian kadu ngaborongan geuning CS. Oh, ngaborongan tina tangkal langsung. Nya CS. Oh, atuh ayeuna mah keur usum keur marema meureunnan nya. Marema nama CS. Ngan poe ieu mah euy can meunang pisan CS can meunang borongan. Oh, tah loba atuh tah. Loba tuh di bapak. Boga bi ebah eta. Loba satangkal mileubet pokona mah. Arek. Arek sugaan eta yang sabaraha cenah bebah. 500.000 ge bae cenah. Ah, murah. Murah CS sakitu mah CS. Oh. Sok atuh datangan ka itu. Nah bisa murah gitu bi kumaha eta? Heula disanggapan daek teu. Dieu. Disanggapan cenah. Disanggapan bi. Heeh. Lamun di Heden bi eta bi bisa kurang bi hargana bi. Kurang 750 sok lah bae cenah cek bapak oge. Nya atuh. Ieu. Anu eta be anu di Heden bi Aceng malah anu murah. Nya kan dibejakeun. Ieu tah anjir nya. Nu rempag jeung nu ngagiclek dihijikeun. Urug alam dunia teh tah. Nya atuh dia yuk cuang ka bapana bi. Ayo. Cuang dinegosiasi. Anjir negoy cenah. Bubar kayak itu anjing. Lain cenah maneh keur neangan pagawean kos. Berat, tapi can meunang wae euy. Aya baturan tuh di Bandung daek mah. Lamun arek sok nyieun lamaran, kurang dipanglamarkeun. Kosim teh berat rek neangan gawe, lain rek neangan pipa manjikaneun deui. Make kudu ngalamar segala rupa. Ngobrol yang jerema rempag, ampun teuing. Please kos, kalamar gadag kos. Karena wae ai maneh anjir. Ya ngalamar gadag sia nyieun pengajuan ka itu ka perusahaan supaya maneh diterima anjir di perusahaan itu. Siapkeun SKCK, ijazah, fotokopi KTP. Teh. Kosim anjir. Aya wae ya, batu kebek ya. Ay bibi poe kamari ka mana dia di imah. Kadukun apa tanya bibi mah? Anger bi aing ieu. Ampun teh. Ay bibi hayang naon kadukun ieu? Atuh hayang beunghar, apir aku hayang miskin mah. Astagfirullah. Usaha bi hayang beunghar mah, yeuh lamun arek muja. Ka bapak. Lamun arek munjung ka indung. Tah beunghar mah eta we kuncina. Kakalah kadukun cenah ieu mah. Ampun teuing. Cek dukun kumaha cenah kamari? Eta teh teu sanggup euy persyaratanana a. Nya, cek aing pasti teu sanggup. Urang geus ngabejaan ulah ka dukun. Dukun mah pasti kitu ngomongna. Eik beunghar. Kan urang minta wadal cenah anak maneh. Pan anak bibi mangan hiji-hijina eueuh deui. Lamun sieu da dipenta jang wadal. Bibi rek saha? Anu musingkeun bibi rek saha? Anu minta jajan ka bibi arek saha? Da urang mah teu sanggup. Urang mah nya dina mentana ge moal dibere anjir. Gebugan paling oge aing mah.
Lain eta persyaratanana. Naon atuh? Cenah cek dukuna setiap lima lengkah busiat bayangkeun geura eta bujur. Anjing. Busiat. Heeh. Kebayang anjing we aing nya. Tiap 5 lengkah pret, tiap 5 lengkah prot berat. Ya bau. Ya wirang berenang nya ngeberbay aing. Ulah bata guysnya. Ulah diturutan we aing mah. Ya. Ha bisa wae iya ya. Cangkudu. Kenal lengan mana sih kayak nu leungit mo? Aya jam aya. Ramo lengkap. Tato maneh ieu ka mana? Di laser kumaha? Oh. Tadi nih, Brad. Ngojaipan orang tadi gerang di situ. Ya terus? Lepas. Naon nu leupas anjir? Apaan gambar lauk tato orang mah. Saremo ieu. Anjakal buku ditato gambar lauk. Kuna gambar naonnya? Deui ngatu anjing. Singanya beratnya halus nya. Anger. Ya. Lamun didinya ditato singanya di dieu nya. Tah didinya engke ngojai deui nya. Kalah ngariut singana nya. Tiriseun ngahodhod ngewa jadi henteu serem. Cenah. Cek aing mah mending di dia ditato nya di dia tah. Guys nya anu cocok nama sih mah di dia teh ditato batu asahan geuningan. Apa teu? Batu asahan di dia. Minimal batu asahan mah mau rubah lamun mani teh maneh. Nya. Moal meotan batu asahan mah. Gitu. Palaun misalkan boga bedog tinggal ngasah gitu set nya. Nya. Atuh anjir. Aing teh. Hah? Areng ya. Arek? Setuju nya guys nya. Kebayang anjing. Tato batu asahan. Remo. Lain dimasuk bingung ieu bahasan ku zaman baheula geuning. Bobasa anu mana? Eta anu comel disebutna cak-cak bodas kok. Heeh. Tah kitu keistimewaan urang Sunda, kahebatan kolot urang zaman baheula. Jadi loba pisan kamonesana teh. Nya, bener teh. Termasuk dina bahasana. Utak kudu bangga guys nya jadi orang Sunda, bener teh urang teh. Tah nu nyieun bibi bingung naon ieu? Heuh tarek disebut cak-cak bodas di lamun orang Afrika anu comelna. Ning. Tapi dah heueuh nya euy. Henteu bi, henteu cak-cak bodas. Lamun orang Afrika nu comelna disebutna teh cak-cak hejo bagedon. Itu henteu cak-cak bodas. Kira aku orang Afrika anjir. Ya guys ya. Ya wae bi aing pertanyaan ya. Hah bisa wae ya kanyut kunang.